Insya Allah upami aya waktu kayak Abi kaditu upami syalira pada diajar ngaji mah telepat nih warang Abi upami syalira pada diajar ngaji nya di pasian ku Abi ke nomor WA nomor WA Poho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda Kudu Baju. yang akan semua pengabaktos Gusti diterima salukan batur-batur oke bos buuk menitiga hayam pelung sedeh ye apan gaya mohe nya buta zaman now nya buta kekini-kinian salukan batur-batur oke bos. Hey my brother everybody come here come here teh come here teh let's go ternyata naon teh siapa come komo eta kemari ke sindang ieu kemarau ka dieu nanaonan sia lelebayan Gusti wah kacau euy naon buk aing lempes nah bisa lempes gitu atuh mekeun atuh gara-gara kada motor bro keanginan tuh jadi kurang pede lempes lah kacau kacau datang sieu mah ngeunah-ngeunah tentrem datang sieu mah kacau kunaon datang sieu Aisyah teh nyaho aji budeg buat teh geus cager ya nepi ka kiamat ge moal cager-cager di zaman abah baheula nepi ka ayeuna budeg geus teh bener teh cager-cager aji duh api-api ngahuleng padahal mah dunia teh sepi teh dina cirina teh ngaguru gitu we aduh ya anjing budak anjing lempeng teh tingali kita ka aing nanyakeun geranya kumaha saha nu maot anjing kapangi teu aneh anjing baheula ge ngawayang di dieu kitu isi teh budeg anjing aduh saha nu maot bapak maneh maot anjing alah ubaran ku tutut anjing aduh alah lebok ku sia tutut jeung balongna anjing bisi bajarkeun aing bohong bisi bajarkeun aing bohong deuleu geura geranya deh aya resep aing deui nyangakeun simah pangabaktos Gusti ditarima ulan tuh aduh budak anjing tong dijawab Gusti tong dijawab percuma mending meser obeng kernaon obeng rajok celina tuman aitan resep jadi deui nyangakeun simah pangabaktos Gusti ae ditarima naonana iya mulaen kita nempo ka aing geranya nempo ningeun teh bisi majarkeun bohong keun ieu keur nempo ka aing minta tulung ka aing geura
Kiranya Dengar hari. sing mesti bohong temu ku dia. Iya. Kiranya nempo kiranya. Itu. Ya. We merong bener. Sekali kok anjing. Merong ka aing. Aing teh aja wadah. Aing teh aja aduh anjing. Anjing. Bau bangke sungut teh goblok. Geus kahakan bangke hayam sia teh. Insyaallah. Insyaallah. Aduh. Alah bangke hayam insyaallah anjing. Aduh, budeg sia teh budeg. Hakan tutut anjing. Insyaallah, insyaallah. Upami aya waktos engke abdi ka ditu, upami salira bade diajar ngaji mah. Telepat miwarang abdi upami salira bade diajar ngaji. Nya dipasihan ku abdi ke nomor WA. Nomor WA. Nomor WA. Sanes nomor calana. Nomor WA. Teu ngomong anjing teu. Teu ngomong sia we nu ngomong. Goblok. Amin mudah-mudahan. Amin terjadi. Bulan? Oh, alhamdulillah. Naon cenah teh. Abdi teh ayeuna teh engkeut-engkeut nuju muka pasantren. Aduh. Nah, pasantren. Sanes pasaran. Pasantren sanes pasaran. Sia mah da budeg atuh. Si anjing aing budeg. Sia nu budeg mah anjing sia. Dibalik euy. Ngadon manjar ka sia anjing nu budeg. Hei, budak. Matak dengekeun batur ngomong teh aduh. Iya nu budeg anjing ya. Kula tuh aing nu ngomong ka itu kulana. Wey. Itu dunungan nuju ngomong aing anjing. Aing ngomong. Tapi itu dengekeun aduh anjing. Wal balik mangyep. Aduh. Insyaallah. Margi ayeuna teh abdi teh nyaeta muka pasantren. Alhamdulillah nu daftar ge parantos seueur. Nya santrina oge ayeuna teh dietang-etang ku abdi aya 3 jalmi. Wah, pajar teh loba. Madar teh loba janji. Eta ge 3 jalmi teh nu 2 mah pun anak. Nu hiji mah eta tetangga meunang maksa. Nya eta ge balang betong asupna. Nya sapoe asup 3 tahun teh asup. Alhamdulillah nya sok dakwah abdi teh mah. Lamun sia bener sok dakwah ye. Nah, dengekeun. Lamun sia bener sok dakwah, heug sia keur dakwah di panggung, di nu hajat. Aing ngaliwat, sia keur dakwah teh panggung sia dilagaji ku aing. Sia keur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aing mah dihandap gosrek. Dah kitu atuh ngadukung, aduh anjing. Bajar teh ngadukung janji. Alah. Eta duit saha lagrak mana? Anjing kana duit. Kana duit mah ngadenge sia teh. Ngadenge si goblok kana duit mah diuk anjing. Kana duit jeung kana nyatu sia teh mah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.